Khadijah pengalaman kaula pembacaan dina Taurat dina Injil asana kajen ku kumaha bakal diangkat jadi nabi jadi rasul geus aya pirasat Siti Khadijah etalah kecerdasan etalah keistimewaan Siti Khadijah. Kangjeng Nabi terus saya di luhur gunung sorangan gunung teu pernah dicabah ku jelema dijamah ku jelema can pernah ditayakan ku jelema Kangjeng Nabi cicing di luhur gunung sorangan bayangkeun zamanna zaman harita ieu mah tita tahajud di jero kamar sorangan tatangga aya nu maot tadi beurang tetep bae mending jeung pamajikan mah kieu bae kunaon ieu cek pamajikan sok omong kan lain tahajud ulah omong bisi hari riwa dek Allah sih gari riwa Masya Allah tadilah Kangjeng Nabi umur 40 tahun Kangjeng Nabi langsung didatangan ku malaikat Jibril alaihissalam di gunung sorangan cek malaikat Jibril iqra ya Muhammad ma ana biqari baca Muhammad kula mah teu bisa maca iqra ya Muhammad baca ma ana biqari iqra baca ma ana biqari tangkep ku malaikat Jibril langsung dibacakan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ku Kangjeng Nabi dibaca malaikat Jibril langsung naik ke rusa Kangjeng Nabi terus turun ke handap mari ngekidir ningali kejadian model kos gitu langsung ngetrok Imah Khadijah cak Kangjeng Nabi dasiruni ya Khadijah dasiruni simbutan disimbutan ku Siti Khadijah beres isuk-isuk ditanya aya naon emang tak pamajikan ngeunah kos kitu mah nanya ka salaki Masya Allah tuh nya maju nyari katekeun sorangan bae ulah tuh aya naon teh nanya pamajikan emang aya naon ka kan ngeunah ka urangna jembar atuh nikmat coba cihidiuk di sisi rada ka tukang saeutik bari nyekel ka dieu kana pundak Siti Khadijah Masya Allah bayangkeun romantis ya Allah ya Allah iya beban lain kasih mana bae batur baralik bentek balik atuh itu cong ngan teu bae ka mata sia tapi lain urang Cilawur urang pondok Cilawur momoa sopan kabeh ge ari make kokoprak heuh Cilawur itu Siti Khadijah calik belah dieu kemudian ieuna ka pundak